langsung baris sampai masuk ke kelas. Di kelas, guru ngajarkeun pelajaran matematika anu kacida pikar sebenarnya. Abdi jeung rerencangan sok nanya lamun aya pelajaran anu teu kaharti. Waktu istirahat, Abdi biasana meuli jajanan di kantin. Sanggeus eta, Abdi jeung babaturan sok main di lapang sakola. Sanggeus berasup, urang balik deui ke kelas pikeun neruskeun pelajaran. Sakola rengse jam 12. Tuluy Abdi balik ka imah kalayan beja. Pikeun nyiapkeun diri ka sakola. Sanggeus mandi jeung sarapan, Abdi indit ka sakola ngenggo sepeda. Di jalan, Abdi papanggih jeung rerencangan anu ngaranna Budi. Sanggeus nepi ka sakola, urang sadaya langsung baris sampai asup ke kelas. Di kelas, guru ngajarkeun pelajaran matematika anu kacida pikar sebenarnya. Abdi jeung rerencangan sok nanya lamun aya pelajaran anu teu kaharti. Waktu istirahat, Abdi biasana meuli jajanan di kantin. Sanggeus eta, Abdi jeung babaturan sok main di lapang sakola. Sanggeus berasup, urang balik deui ka kelas pikeun neruskeun pelajaran. Genep, pikeun nyiapkeun diri ka sakola. Sanggeus mandi jeung sarapan, Abdi indit ka sakola nganggo sepeda. Di jalan, Abdi papanggih jeung rerencangan anu ngaranna Budi. Sanggeus nepi ka sakola, urang sadaya langsung baris sampai asup ke kelas. Di kelas Thank you.